Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di halaman teman. Ya, pada episode kali ini saya berada di halamannya Ibu Eva Mailora. Tepuk tangan dulu. Apa kabar Ibu? Baik. Nah, sekarang saya sengaja singgah ke sini karena jarang sekali bahasan mengenai ibu-ibu di dapur. Nah, sekarang hari ini kita ngebahas dapur. Apa kabar dulu, Bu Eva, kegiatan apa nih dekat-dekat ini nih? Atau sehari-hari ngapain aja sih? Jaim, sehari-hari mah Jaim. Jaim gimana maksudnya? jaga imah. Oh, jaga imah. Sekarang tuh jaim teh ya tamu kieu banget deh. Ternyata jaga imah. Ini ngapain aja di rumah teh selain mengurus anak, ngurus suami? Naon wae sibuk gitu. Untuk akhir-akhir ini sih sedang berduka cita dulu. Berduka cita. Ya. Hanya khusus untuk Indonesia. Untuk Indonesia tentang Pangan di kita dirusak. betul. Gitu. Jadi saya kadang-kadang mikirin untuk orang-orang yang golongannya ekonominya di bawah. Menengah ke bawah. Mungkin kalau katakan menengah mungkin dia masih bisa survive. Yang di bawah. Yang Nah, di bawah garis kemiskinan. Apa ya, jadi kepikiran moal gitu dahar teh loba karena huut gitu. Bisa jadi. Dan Karena minyak? ketika zaman baheula Nah, ini minyak ke mana? minyak. Emang harga geus turun ya. Ya, Tapi dijatah hiji. dijatah. Maksudnya dijatah kumaha teh, Bu? Kan aing di imah yok, anak genepnya. Kan ikut program KB saya. Nah, jadi kebayang. Maaf, Hah? program KB itu anaknya 2. Iya, saya juga ikut. Ikut, tapi kok KB. 6? KB. Oh, KB. Iya. Program KB. Itu kan dari pemerintah yang purba. Oh iya. Ya, gitu. Jadi saya nggak ikut pemerintahan sekarang. Oh iya, benar. Order baru gitu. Order baru. Order lama saya. Ini by order kayaknya. Iya. Gitu. Jadi kebayang dengan anak setengah lusin, kebutuhan sehari-hari saya sangat terganggu. Dari mulai akhir tahun kemarin tuh sangat kerasa bahan pokok yang paling dasar ngaco kabe. Ngaco. Harga ngaco. Kumaha karep. Terus persediaan oke ngaco oke gitu. Udah pasti otomatis. Hese we, aya Ada barangnya nanti duit nggak ada. Udah harganya. Ya tambah kayak gitu. Ya. Ya tapi kemarin sempat terjadi seperti yang nggak usah jauh-jauh kan orang orang Sunda, naladana juga naonnya. Bener. Merak pisan orang-orang. Harga cengek sampai ke 150.000 sekilo. Tuh, pantah kalau mahal apa? Padahal itu teh bahan dasar vitamin C pang alusna. Laras. 150.000, Bu. Dah. Ibu tak masak sapoe yo. Sapoe menghabiskan ya mah di kisaran sabaraha Bu balanya we bahan we bungkul. Per hari kira-kira. Ngomong hemat, ngomong sedang atau ngomong mewah? Hemat. Iya mah hematna. Hemat di dia. Ku 100.000 cukup. 100.000 cukup. Cukup. Hemat. Untuk anak 6 orang. Tapi Di sini penghuni kan tetap. loba. Penghuni tetap ada 13 orang. 13. Tambah yang kerja pulang pergi. Ya pokoknya sehari tuh yang kurang lebih yang makan di sini nyampe lah 20. Itu teh belum ramai. Kalau ada tamu kan lebih pasti. Sekarang justru lebih ramai lagi karena anak nomor 2 punya pasukan. Waduh. Dan tidak pernah absen. Ternyata aneh, saya kira datang buat nyari anak saya, nyari dapur. Pas kemarin gue riak juga, kenapa ini beralih profesi katanya. Ya habis, gimana, apa yang mau dimasak, ya udah pada ngelebok berangkal gitu. Untung kabayang namun pasukan ngobat araya kene. Misalnya Ya seberata. Wanda ka dieu. Ya nama biasa absen bisi, karena makanan kan lamun orang istilahna test food. Nah, Bisi jarangker, jadi si Wanda heula nu jengker istilahna. Nah, itu berarti ayeuna anu bermasalah teh nyata kahiji masalah harga, kedua masalah keberadaan si bahan oge rada hese nya punya. Ya itu yang jadi bingung, ini nggak ada kah atau ada permainan kah? Ya itu kan kita Karena nggak jadi tahu. balik lagi ke situ. Tapi ya
sih kalau saya secara pribadi kok pemerintah tega Nah, bertindaknya selalu telat. betul. Padahal yang namanya bahan pangan itu kan saya tuh sampai ngiler ngeliat luar negeri nggak ada yang dipakai main. Tah pengalaman ibu di luar negeri kumaha bu? Di ibu teh kemana Belandanya? Ke Swedia. Swedia di Swedia kumaha tah untuk urusan pangan tah beda teh di urang gitu. Atau itu mah negara sangsara. Swedia. Tapi segala aya. Ya, ayo menu ngan tilu. Kumaha teu sangsara cek urang mah. Menu tilu kumaha tah? Ngan tilu macem menuna. Naon wae? Pokokna teh amun salama meatball. Meatball. Jadi lamun daging jeung tomat we unggul. Daging jeung tomat. Terus ikan asap gitu lamun teu salamat tuna. Sesana naon jadi. Sesana mah makanan Turki, makanan Eropa, negara Eropa nu lain. Atuh urang dieu kasiksa meureun ibu ka ditu meureun we sangu. Makel atarasi. Naon teh cuanki. Survival. Bekal di Indonesia. Lain survival gitu mah. Hemat. Da eta teh danana kumaha? Teu pemerintah mah da apal meureun. Tapi di urang kan di urang teh anu paling beunghar paling subur bu sebetulna tapi nah ieu harga cengek wae ieu nepi ka 150.000 sakilo Keun lah cengek ya. Aya yang lebih mahal. Endog aing teu kaharti. Tah endog mah bener apa seorang pamajikannya protes eta karena abi begina endog. Nya terlepas dina jalmi naon nya beuki kan di dieu teh eta teh kecukupan gizi untuk golongan paling bawah. Betul. Dia di golongan bawahnya. Ya tidak juga, maksudnya dalam artian gini kan ada yang maksudnya memang ya punten bukan badai ngahinakeun. Ya. Misalkan juga misalkan tukang beca, tukang sampah. Ya kan untuk mencukupi gizinya di keluarganya. Betul. Pasti akan lebih banyak yang dia butuhkan Nog lah. tahu, tempe gitu kan. Ya. Dah, ini nupang murah di cowok. Bener. Eta teh anu geus konsumsi anu pangmurahna di kalangan A lah gitunya. Secara gizinya mencukupi. Di cowok anu dimahalkeun. Bener eta. Jadi nyasarakeun nya. Padahal urang teh negara teh makanya program ini pengurangan kepadatan penduduk kumaha gitu kan kuduna ngomongnya lamun aya program eta. Bener. Jadi taikeun harga eta masih penduduk teh rada kurang. Tah mun dinas terkait kana Bu mun protes untuk urusan etanya. Bae ieu mah kudu kabagean. Ajar rempling soalna. Oh bener. Bener tah eta berarti kudu aya naon ngaranna teh cross check naon ka pasar-pasar teh naon ngaranna teh Bu? Sidak. Sidak oke dah. Jawa Barat teh gede, Bandung luas sabaraha puluh pasar gitu. Tapi nah anu didongkapanna teh. Hiji, dua, gitu deh. Jauh gitu, gitu. Jika naonnya keadilan teh kumaha. Tah eta. Tapi urang teh bingung oge, Bu. Ari urang jajarawokan di soranganan zaman ayeuna mah ditewah dinya bingung teh. Dianggap nu burung, dianggap nu gelo, dianggap teh salah. Padahal urang teh menyuarakan anu bener. Eta. Jika nu teu ngadukung ke pemerintah. Padahal pemerintah nu teu ngadukung ka urang kerajaan. Pemerintah meureun ngadukung tapi dengan gaya. Dengan gayana meureunnya. Jadi ngadukung pengurangan kepadatan penduduk. Oh, benar. Menurut saya. Benar, bisa aja. Karena dengan programnya kayak gini, jika kemarin kan di awal Desember ayam jual naik. Iya. Oh kan, ayam naik. Oh, positive thinking cek sebab rek tahun baru. Nya. Sagoan beres itu Natal jeung tahun baru. Keturun deui hargana teh. Beki naik goblok. Sampai ke aing manggil nu jelema ternak ayam ieu aya naon. Bener gitu cenah bibit anak ayam teh eueuh naon segala. Teu kalem. Jadi nu teu balik bisa. Berarti lain di urusan ternak. Ayam naon kita salah aya cenah di kandang mah. Ya loba. Da tetep ngarenau, tetep ngaranakan nya tengurangan. Ngan ieu harga kalau kabeuki naik. Aduh, tah ieu. Info per hari ini dengan posisi di Bandung aya nu harga 40 di wilayah saya di daerah naon ieu berarti Lodaya gitu. Hargana 45. Kumaha ieu teh? Asa tinggal beda negara aing. Ibu mendingan pindah.
Dedek. ke Tanjung Sari gitu teh napi. Amung eta. Murah itu mah. Modal 500 menang hayam, Bu. 500 naon? 500 perak. Ah, Terpercayaan. mending bina katain aing gratis ya teu modal naon. Di dia mah gratis Kan lah. kudu rada peuting. Sana di dieu. Gimana? Cimahi. Cimahi eta kumaha? Kudu maghrib, lewat maghrib. Iya makan lebih bodor. Teh ke 500 di tengor teh geuningan. Cet gerpak tah, geus gerpak teh ngagorowok ka tetangga teh. Ya hayam kulo. Bencit sep, dah bencit eta teh. Mung nepak teh. Dibikeun ge 3 rorek barudak. Aduh, jadi eta tah permasalahan karena jarangnya permasalahan dapur eta diungkap ya karena podcast jarangnya. Jarang. Sok sanu ngangkat urusan dapur gitu. Lalaki mah kadang tara paleunnya. Babe ngapaleun teu harga marahal gitu. Tahu, karena saya lakor. Urusan keuangan. Ya udah otomatis lah gitu, tapi bukan berarti saya juga harus membebani suami berlebihan. Jadi kalau misalkan tahu tuh si babe protes, masa kecil gitu. Kalem, kayak ini mun didinya bisa abus BI, tahu makan kieu. Sapi ku aing diblegedegeun langsung makan sapi. Sapi diguling. Gitu. Jadi memang mungkin sangat bukan sangat lagi banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjerit akhir-akhir. Ya. Terus kadang-kadang untuk orang yang tidak peduli dengan harga, dia tidak akan sadar barang-barang apa aja yang naik. Aina terigu Tah. tepung anu peka kadinya naik eta teh. Naik hargana teh. Insya Allah bala-bala isuk bage teh 5.000 hiji. Waduh, tah gorengan jadi lamun misalkan aya gorengan hargana 2.000, 3.000 ka ditu. Tong demo. Tong demo. Da karena bahanna oge memang naik terus. Tambahkan minyak oge di Minyak. sempit. Mau minyak curah leungit teh. Nya. Nah, program pemerintah kade. Kita bisa leungit gitu kumaha nya? Sugan eta program pemerintah. Desember lah tepat mah ya pengumumanana. Desember Kamari. Waduh, tuh apa? Minyak curah, ical, terus bensin. Ya, ini dihilangin. Benar. Tak kabayang tah nu boga 2 tak lembok anjing tah. Riweuh dewa eta, nu handap dewe nu riweuh. Benar. Boga motor Anu boga 2 tak. pom bensin mah rada leung. Cuan gua di dinya. Tapi ieu 2 tak nu kitu nu di pinggiran lah nya. Eta mah jadi kabar duka kangge nu gaduh tah lalai grup utang. Alah bener utlah karunya nya. Kan kudu naon premium. Premium. Campur we, kan. Dicampur. Iya. Cuma campur we atuh jeung beas atuh naon. Oke, mah dicampur mah jeung AO. Iya ya Bu, sebulan, hitung sebulan pengeluaran atau per hari biasanya Ibu ngitung atau per bulan pengeluaran untuk berbagai kepentingan keluarga kan pasti ngurus Ibu. Ayeuna kieu we. Ai dipatok menteu. Da selama ini yang berjalan adalah mungkin orang-orang juga banyak bertanya. Nah mewah wae meureunnya. Aslinya abi we. Eta teh salarasna sanes ku artos-artos teh. Tapi aya ilmu ku gaib. Sanes. Abdi mah tara kana gaib, kana batu abdi mah. Itu muja batu, muja beas. Tanya ya ilmu ya. Kumaha Bu? Eta kan da salarasna kadah pintar ibu rumah tangga kudu peka. Ai suami boga penghasilan 500.000 istilahna perseharian sok atuh olah 500.000 nu bener istilahnya. Tapi kan lain berarti 500.000 eta dikabehkeun. Ngitung deui jumlah jalmina kebutuhan anak. Jika babe pan naonnya istilahna dosen. Bentarnya bari diselang ieu. Saya gua mohon. Kayak wengi menaikkan rasa kira sakedik. Jadi balik lagi ya itu babe dosen berapa sih sebesar-besarnya dosen walaupun babe ada punya jabatan ya, tapi dengan anak 6 dan aktivitas orang yang tinggal di sini sebetulnya itu memang kadang-kadang di luar logika ya, tapi ya tanpa sadar semua alhamdulillah dicukupin.
Sisi dapur itu sangat dicukupin. Tidak ya, alhamdulillah tidak sampai apa istilahnya batur macam aduh abi sampai kata tuang gitu ya. Alhamdulillah. Terus batur anu kadieu masih kene tara ruang biasa. Alhamdulillah kabagian sadaya. Kadang-kadang sampai ka sadinten aya meureun 30 jalmi. Iya kan matakna abi sok merhatikeun gitu. Matakna abi ayeuna jarang teh gitu tuang di dieu, abi mah diprotes. Lamun abi tuang di dieu, tara tuang di bumi. Nah. Kita balik deui nya makana ilmuna adanya di itu rumah. Betul. Enten ya ieu juga kunaon sih Bu Eva masak teh asa mewah. Di sini sanes mewah. Dalam mun ditingali deui menu naon nu mewah. Ya. Daging paling seueur abdi 2 kilo. Masak 2 kilo. 2 kilo. Dalam mun hitungan gizi yang bener kurang. Pakai ku genep jalmi oge. Tapi cara ngolahna eta meureun Cara ngolahna bentuk porsiannya. Ya. Diolahna naon, diwadahna naon. Ya. Jadi nempona teh wow, padahal mah daging saeutik sakapeung mah 1/2 kilo oge tidak kurang rame-rame. Eta, tapi bagaimana cara mengolahna eta? Eta ilmu. Jeung wadahna kade sok salah. Jadi ibu-ibu teh di bumi aya nu jarago masak. Tapi tara pikabitaeun cenah. Tah eta. Nya eta teh saya naonnya istilahna diuihkeun deui ku abdi teh kieu. Ai kaonangan make daster gitu. Atau kudu make baju nu rapi. Nah, kan kada dipok pantes mah mungkin hanya nggak onangan make daster gitunya. Nah, mantakna uih deui. Ai sakira-kirana lauk asin mah entong tak ditaruh di pirek mah. Eta. Da rek ieu lauk asin harga jutaan oke, da moal katempo jutaan da lauk asin. Lauk asin. Tapi lamun disimpan di piring kaleng, pirek warna netral. Tah, berarti lebih ke nah atau penataan namanya gitu tuh. Pengemasan. Sami tadi contohna kaundangan, mana rek make baju ya, atau baju kaundangan. Ya. Gitu, lama letik. Ya, letik lah gitunya. Terus Bu, Ibu Eva cenah sok siga ibu-ibu nu lain teh. Siga naonnya tuh ibu-ibu sosialita geuningan. Jumba, terus kamol, terus piknik. Aya tuh waktu kereta Bu? Atau memang atau ada nggak pengen seperti itu atau kumaha? Tidak penting. Menurut Ibu Eva nggak penting? Pernah tapi ngiringan jumba gitu atau ya ibu-ibu gini, wah ibu-ibu komplek gitu. Insya Allah Tara. Da eta biang penyakit, tidinya biang penyakit letik tara ketempo berefek ke diri sendiri nantinya ngerembet ke keluarga. Nu jadi korban suami anak. Bener. Jadi sanes teu kenging ngumpul, sanes teu kenging ngawangkong, tapi ngawangkong teh kudu neang sisi positif. Katanya akhir-akhir waktu jelas mau kur ngagibah mah gitu naonnya. Ngagibah mah di jero imah we lah. Di dia we. Ngomongkeun budak. Ngomongkeun budaknya seserian ningali tumbuh kembang budak. Ngobrol kasusah dalam artian sugan aya solusina tanpa perlu mikiran deui anjing misalkan aya ka mall kabayangnya anjing ngalobok kopi di Starbucks gitu anjing. Siga baheula geuningan. Ibu nu keur baheula geuningan nongkrong di Braga. Oh, Braga mah atuh hak gratis masa muda atuh anjing. Baheula. Kan lagi muda sekarang mah ABG. Jadi lamun aya gratis teh baheula tah nungguan heula Bu Eva biji ya. Tak rek bakal urang teh gratis. Baheula mah. Tah nu geus tara, ibu geus taranya. Karena baheula mah budaknya karek geus seberiginya. 2 terakhir teh berarti 2011. Tong jauh-jauh enak juga jalmi oge sami gitu. Bu mane resep wah wih ke Bali cenah. Untuk urusan pekerjaan itu mah berartinya. Ya, kalau urusan terakhir mah urusan silaturahmi. Ya, pasti ayah keluarga dulu, keluarga angkatnya. Salah satu di daerah Denpasar, ngalongok dulur-dulur, brotherhood, bekal itu. Iya. Terus jadi ngomong konotasi nongkrong di 2011 setelahnya. Kemarin non anniversary brotherhood teh ibu hadir. Sanes anniversary. Rasana eta teh bikers meeting. Oh meeting. Nah pas awal oke tadinya bade ngiring dah. Iya teh non ya tim piknik teh. Si babe teh ayo lah ngiring cenah bikers meeting.
pikir-pikir deh, anjing da baik harus meeting mata di baheula oge aing mah tarang ngilu. Da eta mah bade rapat. Nya pengurus berarti. Pengurus. Nya. Apa majikan kudu ngilu. Ya. Tambah deui ningali barudak. Lebih menarik nangkring jeung barudak. Di dia. Sirian. Eta. Udah sareubeul, salaki beres urusanana di bonusan abi. Mangga bade amang cenah. Eta ya bonus. Bonus amang gitu. Bener. Tah. Ngira amang mah kela karek dijadwalkeun ke bonus mah. Sok dikumpulkeun abi. Aja. Ngomong bonus mah. Barudak sih mereka sungke. Nah. Geus gede euy eta mah. Jadi para netizen nih, Bu Eva ini jadi anaknya itu 6 ya. Nu diborojolkeun. Ya udah monyong kumanya diborojolkeun KBG. Tapi da ayeuna loba oge. Jeung anak saha urang teu udah. Yang disebut anak banyak bisi tapi aja aing teu Oh iya benar. Oh deui pan urusan. Nya. Jadi anak yang diborojolkeun itu ada 6. Nya, anak Ade. Genep. Itu lho genep. Nya genep. Tah, genep. Itu. Anu sesampaianana, jadi anu jol ieu ti dia nu geus gede geuningan. Aya nu termasuk Delu. Oh, eta anak muut. Eta mah. Termasuk si Delu juga jadi dia lupannya. Nama hati deui anggota keluarga teh. Jadi banyak di sana di dia teh anu netepna unggul 13 ibunya. 13. Jadi bagaimana tidak ini bukan hal yang sangat gampang untuk mengurus rumah, kebersihan, sok kabayang atuh tilas tuangnya merenang. Aya teh mau ngabantosan di dapur, Bu? Aya. Seberapa orang? Aya. Nah di dapur mah asisten Ibu? Di dia ya istilah spesial OIU khusus dapur atau jadi PRT nu di dia mah ai jam kerja nya anjeunna PRT tapi tos beres jam kerja dia lewat tabu genep mah dulur abdi anggota keluarga hebat janten anjeunna teh saukur asisten kade iya tong waka jadi PRT jauh diperebek aneh marurang kali oge sampai abdi mah kan di wastafel zing dapur wae aya tulisan tos tuang umbah tetap membiasakan diri itu pendidikan yang paling dasar untuk anak-anak. Eta bisa arulin isu pageto tapi omat aing di kitu teh bejaan eta kangge di bumi-bumi atau menuju di villa aing ka warteg mah entong di omongkeun da moal aya telepon kabar bener tah eta bener lah ade di dieu teh kudu tamat kalau panu sarilun teh teu tamat ngadi kajanten ane tara rencangan babe uang di rumah makan jual bade ngumbah piring mah eta tapi omongan aya anu kitu aya mangkomeng aduh mangkomeng lu satu pendidikan anak luhur teuing eta lewat teuing kolot na eta ngadidikna sampai ka kuat bersih di rumah makan Padang inget saya di Garut sok aya request ti babe ka ibu dalam hal untuk urusan dapur masak ada nggak protes atau request gitu aya tuh pernah kalau request atau dari anak-anak pasti karena memang naonnya ditambah hobi merenya saya mah resep kasarna teu naon dari pasien emas dari pasien berlian di naon istilahna aing teu kudu make baju merek itu teh naon yang penting mah bahan di dapur aya da urang mah stres etik dapur bawaana nyok golok nyok mixer gitu open itu we kunaon dina satu apa ya satu olahan yang sederhana kadang kita dapat satu kebahagiaan bersama ya betul ada niat atau pengen buka usaha di bidang kuliner khusus masakan Bu Eva saya jadi khusus masak enak itu untuk di rumah mungkin saya akan kembali lagi seperti dulu mungkin kalaupun terjadi mangga nu bade mesen mah tapi diusahakeun tentang jasa dijinten jigana can kapikiran belum ada nu aya ke bangkrut tapi ninggal marurang kali tumbuh kembang mah
da ayeuna bari bisnis sok serba salah nu ngaranna indung mah Ya. tangke teh jantan ribut atau yang Pak Budi kan silakan korek usaha tapi modal minta deui Nya. ayeuna mah leuwih lumpat sok saha wae nu bade konsul ku abdi dibantu Untuk urusan masak. Biar di rumah itu si suami nggak makan di mana aja. satu itu, kedua ya kan dengan masak kita jadi mengenal pasangan, mengenal anak. Betul. Bukan kan ayeuna teh jadi saya teh ingat pesan nenek saya maneh tong jadi awewe saukur geulis jeung pinter. Ayo maneh teh jadi awewe nu peka jeung cerdas gitu. Jadi ayeuna kabayang gitu nya punten bisi aya para wanita nu naon istilahna teh nu kakinian teh nu garawe teh Naon itu milenial naonnya? Lain. Karir, wanita karir. Kayaknya seperti anu berkarir tapi omah ayo tos rumah tanggi tos gaduh tuang putra sanes diculkeun. Nah, Anggar tanggung jawab seorang ibu ada di tangannya. Kelanjutan tumbuh kembang anak dan seorang suami ada di seorang tumbuh istri. kembang suami itu dalam secara karirnya, Betul. kesehatannya, apa anak pun begitu. Apa yang kita olah dari tangan kita itu yang terbaik, mereka pun akan menjadi yang terbaik. Gitu. Ngundang pisan ieu nya di Bu Eva. Ayeuna mah gaduh teu cita-cita Bu Eva anu can kalaksanakeun naon? Hayang gaduh rorompok tapi nu dapurna ageuna Geus kana dapur di wae. 5 kali 5 lah. 5 kali 5. Jadi kan di jero dapur teh aing bisa main bola. Bisa naon. Ya. Eta cita-cita eta ku abi ge urang potong daganana urang share ka si babe. Beta ieu da cita-cita si ibu mah ieu. Harta yang paling berharga dalam sebuah rumah adanya di dapur. Dapur. Tapi bener. Kade, sanes emas atau berdua. Ya. Dari dapur kita memberi makanan yang sehat, anak menjadi cerdas. Ya, insya Allah besok lusa mereka pun akan menjadi orang. Pak catat Pak pesan ti Bu Eva nya aya dieu teh Bu anu bade dirugikeun. Mangga sok lah. Ya, pang-pangna balik deui da di rumah tangga mah motorna ibu-ibu. Cing atuh ibu-ibu tong areureun diajar. Tong pangajian tuluy, arisan tuluy, tapi aya bumi. Bumi diculkeun. Eta nu abi kara kirang satuju. Eta. Ari danonan gini ke pengajian, nyeun ulah di luar. Balik ke rumah salaki diculkeun, anak diculkeun tetuang teu naon. WC balokot. Tah. Cilaka 12 eta. Mending dipecat gentos eta mah nu kitu. Bener. Jadi Gentos mending gentos pemajikan. Sagala rupa ge tetep wih deui. Bumi anu kedah ditata. Kan dari agama oke kan jelas aturanana. Kebersihan sebagian dari iman. urusan ibadah kan. Nya ibadah. Kebersihan lah iman, arek mararantau. Bener. Eta tah. Baru yang urus. Oh itu udah murang kali atuh ieu udah atuh salaki sih. Nyalakeun salaki. Nyalakeun udah. Da budak malah. Oh ya, kenapa balatak mah? Tugas salaki aya dengan duit meureuna. Da memang tugas. Tugas senang. Lamun dibonusan ku salaki. Mah bade di pangbantasan masak nasi goreng, eta teh bonus. Bonus. Tahu-tahu kalem mama beberes ayah masihan tuang murang eta teh bonus. Bonus. Sanes salaki. Jika bisa pengamandian budak bonus berarti eta. Ku abi mah hobi ngamandian budak teh. Pengamandian indungna mungkin. Ya istilah itu kuduna peka seorang ibu. Oke. Seorang wanita bukan ibu. Seorang wanitanya. Nah, karena seorang wanita pasti akan menjadi ibu sebenarnya. Insya Allah lamun tos waktos. Nah, Kita sakitu Bu. Alhamdulillahnya atur nuhun pisan Bu Eva. Tah gitu pemirsa The Channel-nya di konten halaman teman episode 2 ya. Alhamdulillah. Mangga di like, komen, subscribe. Tah subscribe nya. Mung sakitu hapunten kirang langkungna bila aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.